Ih, kamananya itu salah kita. Abi erek indit senamnya. Kang? Kang? Aya naon malah can ini senam teh. Ya encan atuh da erek izin heula ka Akang. Oh. Akang erek naon eta? Erek nyangu pan lamun mamah bala balik senam teh lapar pannya. Heeh. Pan sanggu teh geus asa. Oh, nya. Atuh nya Kang nya. Sok nyangu nya abi erek indit senam heula nya. Oh, ujung si salamet. Heeh, nya erek indit senam. Terus awas kadehnya Akang ya sesapu ngepelnya. Si pohon masih percaya we ka Akang nu penting mah. Mamah malah senang lah. Senam sih sehat. Beres. Kan abi teh kurang duit teh kan. Kurang. Heeh, cuman mawa 100 hayang deui tuh kan. Oh, Teu bisi atuh kurangnya. Yo, dibere heula ye 100 heulanya. Lamun kurang mah kali nelpon wae oke diantarkeun ka tempat senamnya. Hog atuh siap ai kitu masih Akang teh mani bagernya. Heeh lah, kayak abi kayak senam heula Akang cicing di imah ngan kade Akang mandi sing bersihnya. Kayak naon? kapan kayak abi capek balik senam teh kapan aya nu mencetan Akang? Oh, heueuh atuh. Ya, geus. Ayeuna abi indi telah senamnya. Kang, awasnya mandi. Abi balik akan geus bersih, nya. Nya tenang wae, jung sing jongjon senam. Kalau mun kurang duit mah kali teleponnya ngawe. Alhamdulillah, boga salah kita guys, bager, soleh, pengertian deh. Alhamdulillah pokoknya mah. Kang, dadah ya. Dadah mah. Ngelamun abi teh. Sugan teh beneran we si Akang bager ngijina abi senam. Aduh. Ye, malah dengekeun ku maneh buka ceulina. Nya atuh. Ye, maneh teh tong ogoan jadi pamajikan teh dibere duit ku salaki ka dipake senam, ka dipake ka CFD, Car Free Day. Belaga maneh teh kos jalma beunghar. Ye, lamun maneh kitu wae duit balanja nu tadina 50.000 teh ku urang dileutikan jadi salawe ribu. Ulah atuh Akang, duit 50.000 oge teu manyi, komo erek diletikan selawe ribu. Teu hayang nyaho urang ye. Ieu nu nengan duitna ge nu capekna ge. Pokona mah jadi salawe ribu. Geus, titik. Bye. Aduh, boga salah kita kitu-kitu teuing. Kawas walanda pisannya ka pamajikan teh ngajajah pisan. Kang mana salah kita nya? Buah-buahan can hudang deh ieu teh. Pirwah ladi manehna teh karek hudang. Yo, pamajikan mah mending geus bebaseuhan kieu ya ngabeterkeun genteng. Ieu mah aturan eta teh tugas salaki, tugas maneh eta teh. Wah ya we atuh malah pan salaki maneh teh turunan menak. Geus bagian maneh eta mendekeun kenteng nu kitu mah. Menak urang teh aduh. Menak kalaka diuk deui. Ye, ngaranna jalma menak mah nu sekolah, nu jalma beunghar eta menak ai Akang sekolah teu. Sakola atuh nepi ka SD mah malah aduh sok ngahina manehna teh. Sekolah ge nepi ka SD ngaku-ngaku menak eta mah ye, nu hirup menak mah loba duit. Eta mah lain menak, gumenak maneh teh geus ngadul mah ngedul we maneh teh. Pan urang teh RT wala. Karek jadi RT geus balaga maneh teh hirup teh gumenak tah paku. KDM oge tah ngabela rakyat teh nepi ka bebusukan. Komo maneh kudu ngabela pamajikan eta teh sing bener. Geus dibuatkan. Disebutkeun salaki teh menak. Gengsi atuh menak kudu mendekeun kenteng mah maneh mah. Dasar boga salaki teh ngaku menak hirup balangsa.